Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simpuring Ibu Ani Anggraeni ngulang di SMA N Hiji Cikarang Barat. Baris medar materi ngeunaan sajak kelas 10. Maca sajak judulna Kakang. Burat angin jadi haleuang, asih urang dina dalending. Halimun jadi panuyun, kana hemana salira. Katampi deudeuh nu geugeut, dimumule dina hati. Cahayana trat sumirat, nyaangan bagja duaan, mugia ulah lekasan. Wangenan sajak. Cindek nama sajak teh nyaeta hasil kreasi seni sastra nu diebrehkeun dina wangun ugeran anu bebas teu kauger ku patokan, diwujudkeun dina basa Sunda anu konkret, artistik jeung wirahma. Jenis-jenis sajak dumasar eusina aya dua, nyaeta sajak epik jeung sajak lirik. Unsur-unsur nu aya dina sajak nyaeta nu kahiji imaji, simbol atawa lambang wirahma, suasana, tema jeung gaya basa. Cahaya panon poe nyaangan kana ati, hilewirna angin mawa tiis kana ati. Tatangkalan tinggal rupai nambah endahna alam. Lemah cai negeri hujan polusi. Alam endah nu merenah ulah nepi ka punah. Ku urang kudu dipusti supaya tetep asri lestari.